wa fi qaulihi jeung eta tetep dina dawuhan Kiai Musonib afrahu lapat afrahu isyarun ari merenyaho bi annal matluba kana sanyana anu disupri eta konul farhi ari ayana kabungahan bihada ku perkara anu langgeng eta asadu leuwih banget la annal farha lain sanyana kabung bil akhori ku anu sejen eta yang tapi Suma asaro tuluy nuduhkeun Kiai Musonib ila samrati tahakuki kana buahna nganyatakeun fi maqami zuhdi dina maqam zuhud bi qaulihi kalawan dawuhan Musonib qad asraqa nuruhu qad asraqa nyata moncorong naon nuruhu cahayana itu zuhud ay asroko tegesna moncorong naon nuru zuhud dalikal akil cahaya zuhudna itu nuboga fa inna nuro mangkasanya nyana nur eta iza asroko di mana-mana moncorong itu nur fil qalbi dina hate zoharo mangka dohir itu nur teh alal jawarihi dina pirang-pirang anggahota makana jeung kabuktian naon dalika itu asroko fil qalbi eta mubasyiron nu ngabungakeun lahu ka akil bil qabuli kalawan narima masih kene ngabahas hikmah nu ka 258 sur kamari kasimpulanana jalma nu boga akal teh nu zuhud wa amaru gibutu dunya falaysa bi akilin cinta kana dunya mah eta mah teu boga akal. Nu dimaksud akal di dia teh akal rohani nu balik ka Allah. Lain akal natikoh dan justru akal natikoh mah menjadi sabab hubud dunia. Akal natikoh na jalma kuat ruhul a'dam na jalma rohani na jalma nu balik ka Allah maka hapuslah hubud dunia. Mata hirup jalma nu dipimpin ku akar rohani nu balik ka Allah zuhud. Jalma anu jadi pamimpinna akal natikoh sehingga kekuatan akar rohani katutupan ku akal natikoh maka jadi jalma nu hubbud dunya. Wa fi qaulihi afrohu is'arun bi annal matluba qanul fari bihada asadu aya dawuhan Musonib afrohu minhu kamari eta lafaz afrohu minhu teh ngabogaan makna aya makna tadamun dina eta dawuhan Kiai Musonib mana di mana ngamiliki perkara anu lawas nu boga akal mah leuwih bunga daripada ngamilik perkara anu kakenaan kuruksak. Sabab di mana bungana kusabab perkara nu ruksak maka di mana ruksakna eta perkara ruksak kabungahanana. Tah tidinya Kiai Musonib ngajelaskeun
sareng nuduhkeun kana jalma nu tahaqquq dina maqam zuhud. Saur Kiai Musonib qad asraqa nuruhu wa dhaharat tabasiruhu. Sanajan nur zuhud dina hate tapi dohir kana beungeutna jalma anu zuhud. Jadi aya tanda-tanda anu dohir di jalma anu hatena zuhud aya. Nu kamari dijelaskeun teh. Saur kamari tanda-tanda jalma nu hatena zuhud wajhun malihun, beungeutna marahmai. Eta nu hatena zuhud kalem. Tapi beungeut jalma anu hubud dunya kusam, buta katinggalina. Naon sababna? Hatena bingung. Yadun sakhiyun, leungeunna berehan, matak nu koret cintino ciri anu hubud dunya juga mah. Jadi sanajan nur zuhud aya dina hate tetep bakal dohir dina pagawean dohirna eta jalma. Kurang geus bisa ningali jalma nu hatena kusa anu beungeutna kusampang tu eta jalma teh bingung. Mun jalma beungeutna marahmai tangtu ieu teh boga kabungah. Lumatak dilalahna lapad kana makna teh aya dilalah mutabaqo aya dilalah tadammun. Dilalahna lapad kana mana aya dilalah mutabaqo aya dilalah tadammun aya dilalah iltijam. Ari dilalah mutabaqo dilalah anu metukan pas lapad jeung makna. Eta namun dilalahna sajuj tina makna mutabaqah disebut dilalah tadammun. Anu dilalahna kana makna luar dari juj mutabaqah dilalah istijam. Tapi tanajum wajuj'uhu tadammunan wa manajim bahwa tijamu in bi aqlinil tujim. Lain kaji ilmu mantek ilmu yang mengebejakeun hate nu caang bakal marahmai beungeut. Ya kan, hate nu caang ku nur zuhud mah hiji beungeutna marahmai, kadua leungeunna berehan, katilu lisanun fasihun, lisana paseh, ari ngomong paseh teh bermakna ngomong. Yang ngomong sajam hartina Allah. Di mana ngobrol supel, ngobrol jalma anu zuhud mah. Teu panjang tapi bermakna obrolanana. Bermakna luar biasa. Dina ilmu mantek, dina ilmu hikam supel bahasana. Sebab ieu orang zuhud. Jalma-jalma zuhud dina jawar maknun yang contoh supaya pikeun naon? Pikeun ahli-ahli Allah. Nu ditujukeun ka muridin. Fakhruj anil kauni takun musyahida. Cek nopaleun hartina mah supaya bahasa teh. Paguddi torfal qalbi an siwahu kahlani ala kauni kaitarohu. Paguddi torfal qalbi an siwahu. Piceun surha akwan tina hate anjeun supaya anjeun musyahadah ka Allah. Gitu mah. Seperti mana kahlani alal qani seperti urang nyoplokeun cenah capit tina suku. Masuk di pikiran cenah capit tara. Di mana suku masjid. Leungit ke kajeun ngan ukur 10.000. Beda jeung sepatu anu ti Itali anu meunang meulina 3 juta. Keur salat sok inget bae bisa anu nyokotna. Pan beda salat anu sieun leungit cenal jeung leuntam mah pana. Beda teh beda. Teu kowe nu kurusak keresek lu mah geus masjid geus culang cilung. Seperti jalma anu kubun dunya boga anak hayam
di bawah sholat, ada dibawa ke masjid anak ayam piraku, dicangcang di luar masjid. Pas kiak-kiakan depan ajong langsung erung sholat. Siapa melawan? Siapa anak ayam deh, dijadian muning. Nu diboga anak ayam pikiran geus kana muning, saking hubudkeun dia. Tuluy lama. Batur mah muning teh teu kawas anak ayam acan. Anak ayam mah wujud kene leutik oge. Batur mah boga sagala tapi eta sagala nu diboga ada hatena. Seperti ngocotkeun cenah caplik. Kahla ni alal qoni kaya tarohu. Lamun dihartikeun mah jalma nu ngaji johar maknun teh kudu hayang ngaji hikam jeung jam mupih. Dia johar maknun geus 4 kali tamat diajakan ngaji hikam mung sugan teu mikir kana contoh menang musonib. Coplokkeun tina hate lain boga duit kudu dipiceunan diduruk lain. Ngan ulah asup kana duit mah geus di lomari tuna na lomari tong diasupkeun kana hate. Ka masjid milun teu duit kana hate. Aya eueuh duit na lomari na hate eueuh. Nu aya dina hate naon? Zikrullah, tajalli ka Allah. Ya mari duit na lomari tapi nah hati napal terus. Padahal geus kurang kumaha aman itu. Duit nate dina kotak besi. Kotak besina dikunci. Kotak besi dituna na lomari, lomarina dikunci. Kurang kumaha aman. Lomari di kamar, kamarna dikunci. Kamarna di imahna dikunci. Eta salat hate balik deui teu milu salat nungguan duit dina sisi lomari. Milu salat teh beda sholat anu nungguan duit di lemari jeung nu sholat khusyuk Allah khusyuk. Aku mah sholatna teh lamun imam lil asyatik kuhu. Darek nungguan duit satena mah teu milu sholat. Gitu kan. Jadi bisa ditinggalin na beungeut bisa kan. Ikan ahli-ahli Allah mah anu ku Allah dipasihan terbuka inkisah mah boro-boro dina beungeut dina leumpang ge rigi nu usul jeung henteu bisa. Di mana Kang? Salat di masjid. Hari dik teu usul beda. Beda leumpang ge nu usul jeung teu usul. Di mana Kang? Salat di masjid. Dia cek ahli Allah ya. Ahli Allah main kisah dibuka ku Allah. Karena ma'anil ghaibiyah, karena lisanul hal dibuka, karena hakikatul mau juga. Terus ditanya, terus di mana Kang? Di masjid. Terus lempang, lempang usul itu beda. Beda kan? Ngomong usul beda kan? Jangan lupa usul beda enggak? Beda. Ingat cek mama baheula sia cenah cicing di Ciawi untung make bahasa mukim, ulang cing mama. Sabab jeung nangtang yeuh kada baik ngaji cenah. Cicing mah sia mah ditu jeung mitohat turunkeun. Namun sebabna jangan membuka ilmu mah beda, ngomongna beda, amalna beda, lakuna ge beda, membuka ilmu mah. Oh gitu cuk mama. Oh nu ngaji mah sia we ngaji ke batur. Ulah yang diajian segala cenah. Waduh, ini tuh dia. Ori si goreng ahli zuhud mah lisanun fasih. Jadi ngomong teh bermakna, berfaedah kan. Jalma juhud malamun nyarita teh kan fasih. Fasih teh artina bermakna. Suur makna fasih teh teu panjang teuing jadi seukuran pas. Lamun ijina loba ngobrolna udah panjang. Sok coba nu tadi kahlani alal kauni ketahu. Pabukti torpal qalbi ansiwahu. Bereumkeun panon hate anjeun ulah sinar budak reret kalian Allah. Gitu kan supaya anjeun kaita rohu supaya anjeun musyahadah ka Allah taala supaya ningali anjeun ka Allah hate maksudnya malah geus 2 poin rangkeun supaya bahasa ahli zuhud lamun lain ahli zuhud jama hubud dunia wah ngobrol ngalir ngidul wah pihartieunana cangkurang bongkar sok gede jublok ngan batu kali batur masih gede curug kan cintan berlian sabab naon
Nu diobrolkeunana ilmu hikmah. Ngomongna make hikmah, maka omongan make seolah-olah omongan intan berlian. Di batu. Hari intan berlian melanggar boga lin. Batu ali ge lamun intan mah. Datang di bawah goreng pipir sumur. Rek mandi asupkeun akan cepuk tula. Beda jeung batu ali anu tina plastik. Digelar goler poho ke kajen murah ieu. Sakobok 50 perak itu. Itu. Jadi bermakna ngobrolna kan. Mata hese nengan omongan nu kitu ti batur. Si orang inten na cuma sudah maknana omongan. Lisanun fasihu. Ngomong bermakna nu zuhud maka. Tulina naon cik kemari. Qalbun layyinun. Hati lembut jalma nu zuhud. Itu barang asa. Kan ari hati lembut mah beungeut teh beda kan? Anu hati lembut jeung anu barang asan beda banyak. Anu barang asan mah hati serem ketemponan. Beungeut teh serem ketemponan kan? Beungeut bersahabat dianggap musuh kabeh jelema teh. Beda. Beungeut anu layyinun mah bersahabat. Anu deukeut teh betah, ngobrolna fasih. Jadi ngeunah deukeut teh. Mantap hitung-hitung gambaran surga qalbun taqiyun. Hayang apal surga di dunia nu aya eta hate anu takwa teh, hate nu lembut teh eta, hate nu marifat teh surga. Nu mantap di mana jalma nu deukeut nyeri hate pedah teu beunghar datang jeung ahli zuhud, cager nyeri hate. Ieu mah hayang dagang teh dikeun laku nyeri hate kana ngadukutan, zaman loba dunia salah. Belum loba dunia zuhud nu kiripuh. Yung ngadukutan zaman hubud dunia kalau buki panas. Kalau buki panas. Mantap di istri anu teu suhud ge nu hubud dunia panas kalau lakina. Tuh batur manusia anu urang macan bisa naon, eleh ku adi hirup teh. Masih itu. Beda jeung hate zuhud kan bae kang teu beunghar ge lah. Asal saroleh we anak kurang barisa ibadah pergi ajar-ajar oke. Beda hati lembut. Sabab zuhud. Jadi tengenana hidup di dunia mah karena teu zuhud kan. Hayang nikmat hidup di dunia, hayang barokah hidup di dunia zuhud. Sana zuhud nyawa Allah, anu teu nyawa Allah, moal bisa zuhud. Namun sebabna di mana jalma geus kenal Allah moal butuh kasalian Allah. Kas aya nu ngajawab dina internet kesim kuring ngaji. Itu ngabejakeun kuring teh murid apa cenah. Tapi aneh tawawuh apa? Ngaku murid apa? Moalnya cenah. Oh ya guru aing turunan jin. Padahal nu sasawuran teh apa mira? Apa teh ini teh jin. Tapi berideologi manusia. Abu Yahya Zakar Ansori teh fungsi nikah ka jin, Islam-Islamkeun jin 15 tahun di Laut Kidul. Anjeunna nu sasauran kasih kuring pernah nyaritakeun kitu, cenah teu ridho guru disebut turunan jin. Pokok guru sorangan ari ngaku murid apa, tapi teu wawuh ka apa. Bohong dia mah. Ngaku murid apa? Nu usul kasih kuring, kakak, nu ngajawab cenah. Padahal masih datang ngobrol ka kuring langsung cenah. Mulang ngomong di internet. Jadi aya untung rugi na internetnya. Lamun langsung makin kuring dijawab sing kuring. Paling oke kuring ngajawab, lamun bener anjeun murid apa kudu nyaho Allah. Cik kuring rek nanya bab Allah ka anjeun. Sanggup ngajawab teu? Paling pusing kuring dites gitu, mun bisa ngajawab bener santri apa. Lamun teu nyaho bohong sia teh. Gampang. Ciri murid apa mah nyaho Allah sakitu. Ku fakir nu beunghar ge nyaho Allah kan. Coba kepanjangan deui sama bab internet. Aya nu ngaji usul kasih goreng. Model ngaku murid apa teh nyaho apa sih? Bukan ngaku, bukan bohong mengaku. Kudu wawuh ka guru. Ilmu diterangkeun guru teh kudu apal ngaku murid. Lisanun fasihun.
qalbun layyinun, qalbun taqiyun, qalbun sabirun. Eta disebut ya. Hatena takwa, hatena sabar, hatena lembut. Matak ngobrol lagi lembut. Itu. Qalbun layyinun taqiyun sabirun. Dan kumaha? Tara gampang kapancing emosi, mawas diri, hampuraan, tawado. Eta qalbun layyinun. Eta nu zuhud, lamun teu zuhud atena mah bisa kitu mah. Gampang kepancing emosi, takabur hirupna. Hubud dunia. Mawas diri, tidak tahu diri. Jalman tidak tahu diri, jalman nu hubud dun. Tenyang kana diri karena ketutupan ku hubud dunia. Bisa hampuraan teh, moal bisa. Pendendam paling mudah. Orang pendendam itu orang hubud bukan, tidak tahu diri, tidak mengenal Allah. Maka semakin dalam mengenal Allah, semakin dalam mengenal ilmu hakikat, semakin lembut hatinya. Cirina hati lembut, tergampang ngambek. Karena tereka pancing emosi. Kamu coba dah, mawas diri, hati lembut. Tapi itu tanda-tanda nagang aja. Nah, ini tanda-tanda zuhud, qasrul amal. Pondok panglamunan, lain ku ain, ku hamzah, amal. Qasrul amal. Pondok panglamunan. Kumaha praktek qasrul amal? Mangpang mengpeng dina ibadah. Eta qasrul amal. Mengpeng buka aing mereka. Mengpeng hirup aing buru-buru amal saleh. Mengpeng ngerakene aing ngaji sing jangan. Kakolot-kolot anu palalinter ngaraisukan aing jadi pangkolotna jadi pangpinterna. Lamun urang ayeuna waktu kolot loba, jalma nu loba ilmu loba saluhureun urang teh belajar ka manehna. Pas urang isukan kolot jadi pangpinter mah, jadi jalma pinter mah. Moal. Paling lajim faidatul khobar. Ngajibejakeun kahebatan guru karena keur ngahebatkeun diri manehna. Lain takdim ka guru. Guru kultus paling oke. Imam Muzani, saya mencatat ilmu dari guru bukan untuk kultus kepada guru saya, tapi untuk mengambil ilmu dari guru saya. Jadi nyatat ilmu ti guru lain kultus ka guru. Kultus maka Allah jeung ka Rasulna, kami saja mah menang kultus. Cak mah pinter na. Bisa kultus ka guru mursyid teh sama ka Rasulullah hakikatan. Mereka guru mursyid mah wajib benar mustahil salah. Nah, mata urusan Allah jeung Rasul nama, kunaon ditanya sama, kunaon salat subuh 2 rakaat ari lohor keur salse 4. Balikeun subuh 4 itu lohor 2. Teu meunang kan? Sakur datang ti Allah jeung Rasulna tong nanyakeun sababna cokot teh ku anjeun, rek harti rek henteu. Rek ngadaguan ngarti, aing mah moal waka rek subuh 4 ulah wae diganti. Tapi juga saya ti Allah lah jeung Rasul tong nanyakeun sabab bisa wajib bener mustahil mun ente teu ngarti ente nu belat geus kitu. Pas urang jeung guru mursyid mun teu ngarti teh aing nu belat jeung guru musawah. Itu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Namun perkara datang si Rasul ke aranjeun, cokot ku anjeun, samina wa ata'na. Tong kudu mikir aing mah ka salat tanpa pangijing Allah nama. Waduh, orang-orang pintar profesor eta teh berat gitu. Marukan ari ka Allah mah kudu ka harti ku otak. Aing teu tepi ku otak kudu ka tepina ku sir ku iman. Teu ku iman mah lebih. Sarjan pinter ke profesor. Profesor ngomong aing ke salat geus pangijing Allah. Marukan Allah bungkulokan kos Umar. Balas teh nyaho Allah itu kan. Samina wa ta'na ulah mikiran. Kunaon awewe anu ari salat mah kan teu ari cicok lamun ayeuna awewe lamun puasa dikoden teh. Ari salat teu mikir penting mana salat jeung puasa. Teu kaharti aing tapi Allah jeung Rasulna tong loba omong. Nggak satu mungkin pikiran dalil naon sababna ulah.
Namun sababna aing kita salat, lamun mikiran eta kita salat kalau salat tong mikir itu keur nanyakeun sabab. Lamun nanyakeun sabab ciri teh iman ka Allah jeung ka Rasul. Apa kan? Lamun cek ajengan bener, timbal dalilna. Jadi jalma anu zuhud mah qasrul amal. Qasrul amal teh praktekna kumaha? Mangpang mengpeung dina ibadah. Mengpang rakene aing ngaji asing bener ya. Mumpung aya kana kolot anu kalau lintar guru ngaji kolot dijadikeun guru terus. Ke kolot maot elmuna geus parinah ka manehna. Ya mah loba nu palintar urang teh belajar, maot ke nu kolot urang bodoh tinggal cunglik yang nu barodoh hungkul. Ya mata cirina dunia kiamat jalma mau ngaraji gitu. Ayo ngaji sia, moal aing moal ngaji, namahan ciri kiamat sih. Ngarah teh rubuh kiamat, terrubuh duniana gitu. Tong ngaraji. Qasrul amal. Mata cek ahli qasrul amal mah jangan habiskan waktumu untuk memikirkan yang tidak bermanfaat. Mikir ya otak gunakan, pikir mikir numan, ulah beak dipakai mikir nu teman. Cek ahli qasrul amal. Jangan habiskan waktumu untuk memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mata kalau mereka mikir, mikirnya duit, nggak pikiran sholat wudu. Manfaatnya mah pikiran sholat wudu, pikiran bukan duit sih so. Manfaat mana? Sing jujur. Itu bukan duit mikir terus ibadah wudu, luput mikir. Eta hubbud dunia, jahil. Pelesa bi akilin, boga akal. Sekali Allah mau aing jangan boga akal. Buku profesor kalau pintar. Pelesa bi akilin sekali Allah. Boga duit bunga, hari itu boga duit susah. Hari itu bisa salat wudu, susah enggak? Pelesa bi akilin. Kedui ulah ku batur kurang sebutna teh di imah. Sia teh kebleng akal kolot-kolot. Carekan kurang 5 serangan kan ceurik. Cek pamajikan kurang ceurik dicarekan bisa ku aing carekan. Carekan awak pinter bodoh kieu. 15 tahun kelas 1 di sekolah. Teu naiknya bodoh hakikatnya. Bodoh sih. Pada sabi akilin nih. Ulah kudu nanyakeun. Geus aya ti Allah jeung Rasul nama. Tong naon alasanana lumatak ari Ramadan puasa kudu dipodoan, hari salat henteu. Penting mana salat pan hari salat. Hari puasa ka sabaraha jeung rukun Islam? Hari salat kedua. Aneh aing teu kaharti bawa ka salat ulah. Rek hareureuk minta tuturkeun Allah jeung Sami'na wa apa fahuduhu wa ma atakumur rasul fahudu. Wajah jagoan yang minum mikir. Tak gitu eta jalma anu hubud. Qad asraqa nuruhu ay asraqa nuru zuhdi zalikal akil fi qalbihi wa dhaharat tabasiruhu jeung dohir pirang-pirang kapungahanana itu si akil. Ari nu bungah mah beungeutna marah mah. Mata wajhun malih beungeutna marah. Jadi ahli-ahli Allah mah paham. Nu zuhud, nu teu zuhud, nu hubud dunya anu zuhud paham sebab lempang lagi beda nu zuhud. Salatna beda, ngomongna beda, hatena beda. Mah bisa diakur. Sanajan ayeuna make kedok oge.
rek ngaraji galemut tate rek sopan kapangi nu make kedok pas di hari keur maning mah diudan leuy kanyahoan ku pamajikan juga teh kaset salah ki aing jiga Herman Plani kemarin seorang teh kedok kapangi aslina jalma nu goreng cek kalau sabuni-buni lah jadi misi akhirnya mah kanyahoan gitu mulai disumpat-sumput ala wajihi dinaralain itu si akil tuh fa inna nura idza asraqa fil qalbi toharu ala jawarihi lamun cahaya Allah moncorong dina hate itu bakal bohir dina anggotana ala jawarihi teh beungeut leungeun gerakan suku obrolan bakal dohir naon sabna ieu panca indra imam nah hate al qalbu malik walahu junudun idza salahat malik salahat junud dinari salat geus beda nu juhud jeung rubudun ya apa dulu coba naon ahli Allah mah seperti dokter pakar dokter spesialis anu mahir dina kespesialisan jadi geus bisa tak lamun aya dokter tatanya wae ka pasien seperti pinter ke dokter. Seperti pinter. Kuduna mah barang terojo beungeutna geus ka ciri. Wah, ieu mah ginjal gitu. Kenon jang rieuh, arieuh teh beda-beda, canlah harieuh, bener kan? Teu boga duit, rieuh. Pamajikan kabur, rieuh. Aya mobil teu boga beuli, rieuh, beda-beda rieuh. Ieu kabeh rieuh dibere bodreknya. Oh, beda-beda. Ada bukti nama mengibadah, kan beda-beda nu mengibadah teh. Itu kan. Ari keur ahli ilmu mah kepanggihnya segala teh. Panggih. Pegawaian batin ge kepanggih, tingkah hate kan kepanggih. Ku ahli batin kan, ku ahli dohir teh kepanggih teh. Sama ke sorban di igal wah ulama itu bangsa trek mangling arek melinjam di masjid dianggo disangka ulama ngadali pas lain gerah oge Pak Kiai Jumhur cepah meretek dali nomor ngaco make ilmu asa liwat ge nu maca Quran make ilmu mah kan liwat oge Abdullah bin Mas'ud guru besar Quran di negara Kufah Abdullah bin Mas'ud. Aya nu maca Quran, saliwat ke kapan salah. Salah mana cenah maca Quran? Oh. Urang bisa salahna apa enggak? Apa maca Quran ge? Tuturuti ke batur unggul teh hukumna mah wajib tasil teh apal, jaizun fasil teh apa? Sabaraha ala harkat teh apa? Disangka nak sarta panjang seutik, ayo panjang bisa. Uyuril magdubi, panjang. Emang topi panjang-panjang teh itu tengah jitajir ke kiri kan. Ya apa? Tadi Kupah ge aya jalma nu maca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tah maca anta. Di lebah fuqara inna tono tepati panjang teh yang tepati panjang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Salah cik mun masuk. Fuqara isa ngan sakitu maneh. Itu mau masuk saliwat ke kepanggih salahna. Namun jawabna, eta ahli bacaan, ahli maca Quran. Ibnu Mas'ud teh, guru besar dina maca Quran di negara Kufah, Ibnu Mas'ud. Ibnu maca ada apa salahna? Tapi lu menek jalma nu teu paham Al-Qur'an, teu paham tajwid apa salahna mah? Oh, ada kapal wajib tasil. Ini dua harkat ya enggak bener. Tak gitu lah. Tak ada. Ahli ilmu maka panggil. Nerangkeun Isra Mi'raj kapangi salahna? Ari ku ahli ilmu. Kapan ari anu ka kupingku lain ahli ilmu mah sangka bener. Mi'raj kaluhur naik. Anu nerangkeun nunjuk kaluhur jelas kaluhur kan? Kaluhur. Langit kahiji, langit kedua, langit ketilu. Ketika 7 papangi jeung Allah
Oh Allah teh luhur, palingan aing ngadu masuk ka luhur itu. Ceu kan ngadengenan. Teu apa salahna, sangka bener mah. Dia cek si masuk ka luhur. Data apa hakikat mi'raj wan? Fungsi di ajira sarokan mab mi'raj. Aya guru nerangkeun baheula mi'raj mah. Mi'raj logatan harfiah naik. Naik malaikat kalapa naik. Ari naik ka luhur kana. Aya naik kana ka luhur. Oh cerita duniana naik kana ka luhur mata mikiran ka Allah nanti ka luhur. Bagaimana yang di atas? Bari nunjuk ka luhur. Insya Allah jadi kafir mujasimah. Bari nunjuk ka luhur jelas lanjut luhur. Lamun teu bari nunjuk ka luhur mah bagaimana yang di atas? Nah, yang di atas teh beda. Kan di luhur teh aya luhur ma'nawiyah, aya luhur his. Lamun luhur hisi jadi mujasimah. Ate kadanana sasar eta teh. Mata loba nu ngaji Isra Mi'raj nyasar ke rumah. Batur mah nganyar iman, ieu mah ngarusak iman. Nyasarkeun rumah. Ngartikeun Quran secara welena tuh. Oh, kan. Itu sebab teu make ilmu. Teu pernah disorogkeun. Apa nanti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa tuluy mi'raj. Mi'raj papanggieun Allah. Papanggieun Allah na ge tangtu. Kulantaran ka luhur papanggieun Allah na ge pahareup-hareup jeung Allah Muhammad. Itu Allah ya Muhammad. Mujasimah teh. Mujasimah. Oh nya pahareup-hareup jeung Allah lain. Lain mujasi, lain pahareup-hareup jeung Allah teh. Di hadrat Allah, di hareupeun Allah, pas urang ngadepul hareupeun presiden. Lain kitu. Nalika di hadrat Allah teh nalika sir tajalli ka Allah. Ini disebut papanggih teh tajalli kan. Karena kena biruhi wajah sadihi, rujeng jasadna. Lamun Isra jeung Mi'raj rujeng jasadna diartikeun jasad ieu kapikiran aya jirim di alam qadim cisok. Padahal teh qadim, papanggih jeung Allah, Muhammad jeung jasadna. Di jasad Muhammad itu Allah, cisok kepikiran teh. Ari Isra malah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus panggih jeung Allah rujeng jasadna mikir deui itu kali, teu make ilmu. Mentak cek sakor ruhna hungkul, cek sakor ruh jeung jasadna. Ngan jasad ge bisa jeung jasadna ngalih jasad jirim nu ieu. Jasadna jasad nurani. Coba berangkat Kangjeng Rasul di alam misal. Di alam misal alam malakut nya aya jirim di malakut Allah. Ari malaikat jirim lain. Coba tewak malaikat ringkus. Bisa. Bisa. Lain jirim malaikat mah ade nur malaikat. Urang bisa newak nur teh cisok caang panon caang lampu tewakan coba pinahkeun ka kamar bisa teh nur mikir yo lamun rek ngawasi Isra Mi'raj kudu paham heula 12 pertanyaan waduh lain ulang masih semuanya kade diajar heula ke batur kira-kira teu paham tong nerangkeun bisa nanyakeun ribu ge tipu kan, lama Isra Mi'raj aja, iya mah gambaran we, gambaran heula. Hiji, iraha Rasul Isra jeung Mi'rajna. Dina Amul Hazan. Kejadian Isra Mi'raj Rasul nalika dina tahunan prihatin. Tahun kasabarang hitung we Amul Hazan di dinya. Siti Khadijah ge ngantunkeun istri nu pangsolehna. Tahunan prihatin di embor di teror ku kaum kufar nepika pendukung-pendukungna manaon disebut nage Amul Hazan. Ira Amul Hazan teh cak itu kan tahun ke-11 sabada diangkat Nabi setahun setelah hijrah ke Madinah kurang lebih dina Masehi 622 Masehi. Untuk percaya itu yang benar sejarah. Isra Mi'raj dina Amul Hazan. 2. Naon manana Isra lan manana Mi'raj?
Isra berjalan, Mi'raj naik logatna. Kumaha manehna Isra? Lempang cepat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi lempangna geus di alam bisa. Mana buktina di alam misal? Oh, jalma nu nempo ka Rasul keur hiber ngawayang tadi. Namun di alam dunia mah jasad Rasul teh jasad manusiawi. Berarti jasad bangsa jirim Rasulullah. Aya nu ningalikeun kalebetan sorban Rasul keur hiber. Oh. Sakur jalma nu di Masjidil Aqsa kudu panggih jeung Rasul. Kapilah-kapilah onta nuker ke Masjid Aqsa teu panggih jeung Rasul, padahal Rasul aya. Itu mah Rasul neterangan ka manehna. Tetap pas ditanya, "Sarana Muhammad dia aya, tapi aing teu panggih jeung Muhammad." Eta perlu dijawab. Tilu, ruh itu ngawungkul atau jeung jasadna? Disebut ruh nangungkul benar, disebut ruh jeung jasadna benar. Ngan ulah ngamanan jasad jirim, jasad nurani. Namun ngamanan makna jirim jasadna salah. Ayo nanyakeun, ari jasadna ka mana cenah? Tanyakeun deui ku urang. Ari ki Umar nu lempang ka Mekah, anu lempang ka Jakarta can kudu di alam jin. Kapan teu katingali? Ka mana cisok tanyakeun. Nya balik deui kana nurani, tina jirim kana nurani deui. Datadna ge tina lauhin nafsil juziyah, ti malakut di ditu jirim teh teh. Dari alam ajram ajam alam dunia, balik deui ka malakut, balik deui ka alam nur. Gitu. Jadi jirim balik deui kana asal. Urang bisa nanyakeun, ari kamari eta cabe teh hejo, ayeuna jadi berem, hejona ka mana? Jawab teh nya. Enggak bisa nanyakeun kanteng. Nanyakeun ka mana? Panjang kene Kang Isra Mi'raj teh kudu paham bener. Teu paham hakikat nyaritakeun Isra Mi'raj, ngaco ngajelaskeun nanti. Umpak buruk ke kos awe buruk. Apal kana bahasa kidayah mun mudun suku hareup sok ngajmanjangan. Tukang monok entak rata we mun nanya suku hareup monekan tukang artina lempeng. Naon cing nafsu mutmainnah Rasulullah sallallahu alaihi ari nafsu mutmainnah rugi jeung untung aku karasana ta eta monokan jeung manjangan suku teh. Bener. Ori untung bunga rugi susah lain nafsu mutmainnah teman. Jadi satu di surga teh nafsu Kangjeng Rasul mutmain. Malaya nafsu anu lawaman di surga moal kan. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan madriyah. Siksa cek Allah. Wadkhuli jannati asuk ke surga. Mau nyawa nafsu lawaman di surga moal. Amaro di surga. Salat mah salat hayang ka surga tina salat tapi nafsu lawaman ka surga moal. Itu kesahur ku Allah. Ibadah ke Allah pakai nafsu mutmainnah. Nu tentrem dina parentah Allah. Migawe parentah betah, ninggalkeun larangan betah. Eta nafsu mutmainnah. Anu jadi sakinah teh, rugi jeung untung aku. Ari bahasa mama mah baheula, ieu can ayat sia. Lamun hate can sarua narimana kana pamoyok jeung pamuji. Kese si arek salamet di akhirat. Nyawa ada nafsu amar jeung pama. Pamoyok jeung pamuji teh akur karasaan. Tuluy dibahasakeun deui yo cenah sia lamun salat jelema can kadenge surah himar mah hese rek salamet di akhirat. Di jelema teh kudu ulang himar lain. Itu bahasa jelema teh terjadi kepengaruhan kana hate. Terjadi panga rek muji rek moyok akur karasana dina. Dipuji atau dipoyok susah mau ka surga gitu. Dikasih ku Allah. Fadkhuli jannati. Ka mana nafsu mutmainnah? Kaopat Pak. Di alam mana Rasul Israna? Jeung ka mana Mi'rajna Rasul? Tak bisa menjawab eta.
Di alam mana Isra? Di alam misal dan di alam dunia. Nangsapna mau di alam dunia mah bisa cepet gitu. Cek anak-anak mahasiswa nuker KKN ngadengikeun penjelasannya takkan di alam misal. Yakin saya mah ke alam misal Pak jangan. Nangsapna lamun kirim iya ke baku udara kecepatan seperti itu hancur ya teh mun jasad Muhammad. Jadi jelas di alam misal. Ingin milu ke alam misal cenah. Budak mahasiswa ngerti langsung. Cetakan mikirnya pakai ilmu alam kene. Ya santri goblok tuh kahati. Oke. Alam misal, alam malakut, alam nur. Itu. Ori alam misal mah tamat baru-baru ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sakabaraha juta tahun deui nu rek ka neraka ku Rasul katingali di misal. Keur waktu Isra ningali jalma nu digantung di neraka, letakna di guntingan. Tukang upat di dunia ngomongkeun batur. Tukang ngomong teu bener ta eta. Katingali, nah habis aya nu ka neraka can. Ayeuna cisok nya geus anu ka neraka can. Memeh kejadian sekian ribu tahun deui geus katingali tamat riwayat di misal sakabeh makhluk Allah. Aya nu panen harita melak hari di dunia aya nu kitu. Sing di Amerika ge negara superpower. Di era teknologi canggih eueun nu melak harita. Di panen harita ayam di igu harita panen harita aya paling 40 yawaman. 40 poe teh bisa hayang saminggu ge teh bisa. Ya Allah mah akan jeung Rasul ningali panen harita di ala di pelak harita di ala. Di negara mana yang begitu diurang di dunia ayat ya? Nah, ciri di misal berarti. Ya kan wa dalilna. Anu dalil di alam dunia kisah mana dalilna? Nu nanya pun kitab na ahli kisah ya. Dina dardir wa uwah. Kitab dardir. Eta mah terangkeun deui kiai lain anu ngangit dardir teh apaleun. Ari ajengan ngomong naon panuri. Temun be aku dardir kabeh. Di alam misal Isra Rasul. Yang ke mana mi'rajna? Ka hadrat Allah. Datang deui pertanyaan, lamun mi'rajna ka Allah ari tadina kitu Rasul teh di Allah. Lamun dihandap naik ke luhur, bener. Tadina teh di Allah jadi nepi ka Allah. Lain itu manana mi'raj di Rasul teh maknana seperti tadani di umat Rasul. Nugas di hadrat Allah naik deui ka Allah. Jadi misingkeun can mi'raj geus di hadrat Allah. Tapi naik deui ka hadrat Allah. Di Allah ka Allah. Tah naikna teh tadani ngaranna mi'rajul muqarrabin. Mun mi'raj Rasul nu bareng jeung Isra mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar pertanyaan. Tanyakeun heula terus. Isra mi'raj Rasul jeung malaikat naon? Jeung malaikat Jibril. Kunaon teh jeung malaikat ieu? Pan malaikat loba Israfil Ajrail. Oh. Naon manehna kan? Mana Isra Mi'raj Rasul? Isra Mi'raj Rasul jeung malaikat Jibril. Ari Jibril tugasna naon? Nurunkeun ari wahyu teh ilmu nu datang karo. Nah, eta teh ngabogaan makna amal nu disebut amal nu bareng jeung ilmu. Seperti Rasul Isra Mi'raj jeung Jibril. Sasamua moal da jeung Jibril. Jalma salatna salah moal da make ilmu. Bener. Nerangkeun Isra Mi'rajna salah moal da make ilmu. Mata amal kudu bareng jeung ilmu. Isra Mi'raj Rasul jeung Jibril. Eta dilalah kalian ilmu kudu bareng jeung amal. Ayo kene, oh kene teh kene. Oh, terus. Tadi mau dijelaskan itu. Sebenarnya
Ketujuh. Isra Rasul berang atau penting kisah. Tipe Lailan, kan? Lailan penting. Kunaon Isra Rasul ti penting, teu berang. Naon manana? Kisah. Makna Isra Rasul ti penting, manana naon? Hari penting teh naon? Po. Hari berang? Jadi Isra Rasul ti penting teh nu bisa tajalli ka Allah teh anu pana ti mah. Nu bisa tajalli ka Allah teh nu pana ti mah. Sakali makhluk katingali keneh moal bisa tajalli ka Allah kecuali nu makom muqarrabin. Nah, itu di mana? Lagi kena akuan apa surahna dina hate moal tajalli ka Allah teh moal. Ulah teret kena kasawah karena duit karena bangsa akuan ka dia makhluk mau bisa tajalli ka Allah. Jalma nu teu panah ti makhluk mau bisa tajalli ka Allah kecuali nu teu anu inget ka makhluk tajalli ka Allah teh muqarrabin guru mursyid. Kan direk terus. Atuh do kok memberi judul Isra Mi'raj. Bari ngaji hakikat para lieur bade. Teu diterangkeun bener nyalahan, diterangkeun bener teu paham-paham, da terang ngaji ilmu hakikat jelema. Mata kelolobana nyokotna hikmah Isra Mi'raj geus sakitu. Terangkeun Isra Mi'raj henteu, saumur hirup teh nyaho Isra Mi'raj jelema. Mun ucapan tahun geus beak muning 10. Teu paham kan Isra Mi'raj, apa hakikat Isra Mi'raj teu paham. Ya, mereka gali ilmu Isra Mi'raj. Seberapa kan? 8. Kunaon Rasul make Mi'raj? Siga nu can di hadrat Allah tadina. Oh, kan. Geus di Allah mah kunaon kana ka Allah. Maka aya bahasa Mi'raj. Jawabanana tadani mun di makom umatna. Jawabanana tadani di makom umatna. Nu di hadrat Allah naik di makom hadrat Allah. Aya naik na aya kan? Anu tadi di makom jamu, aya di makom farku. Tina farku naik kada jamu, tina jamu balik deui kana farku, naik turun tadali jeung taroki. Tadali jeung tadani mun di muqarrabin. Imam diartikeun Mi'raj panggil jeung Rasul, jeung panggil jeung Allah. Panggil jeung Allah teh kaifiana mun hek di umat Rasul mah naon? Wusul ka Allah, musyahadah ka Allah. Musyahadah di Rasul panggil jeung Allah mah. Beda musyahadah Rasul jeung urang, teu bisa diceritakeun musyahadah Rasul. Bisa diterangkeun mah guru mursyid musyahadah. Naon jawabna? Maka ukur urang. Hako ikul hakikat makom iman. Seberapa kan? 8. Naon maknana lapad subhana ku Allah disimpen dina awal ayat. So, subhanalladzi asra. Ngaboagaan makna bahwa eta ayat rek nerangkeun anu aneh. Eta subhana teh. Sabab makna subhana li ta'ajjub. Subhana disimpen dina mimiti ayat Isra li ta'ajjub. Artina rek nerangkeun perkara nu aneh. Isra aneh, aneh. Di Masjid Aqsa 2000 km ditempuh ku waktu nu sakitu sakedatna. Patilasan Rasul hanut keneh Rasul geus meuli deui. Bisa teu urang? Aneh tuh, aneh. Tak kurang Arab mah lamun aya nu aneh, subhanallah.
Kurang kosong. Buset, kurang kosong. Lain subhanallah, kudu mana? Gimana? Eta lalaki datang awewe tas ngaji. Da salakina mah teu ngaji. Datang awewe bari ngagalong budak. Main siji digalong, hiji teu kana motor. Capek 2 kilo lempangna. Datang ka ieu mah salakina. Pang nyukeun kopi, pedah nyareka, pedah telat ceutik nyareka. Cuk awewe teu boga kakarunya ka aing. Aneh, baca subhanallah. Tong amek ku subhanallah. Kamu dituliskan ku amek teu boga kanyara subhanallah, gugur. Subhanallah ari papasia ka aing. Aneh teh subhanallah. Engke salakina ngerti, berarti laku aing aneh ku. Lamun sok ngaji salakina gitu ge. Apaleun subhanallah manana ta'ajub. Geus tuluykeun kan? Tep pae jam setuna. Panjang kene. Jam 12. Oke, Isra Mi'raj deui bari. Dia mah ngemalakan unggul. Nerek-nerek geus Isra Mi'raj kudu siap ya ditanya gini. Angga jawab nih, Ces. Sabaraha Kang? 10. Dina surah Isra make lapat alladzi teu make lapat Allahi. Kun lapat alladzi teu lapat Allahi. Ali alladzi naon? Isim mausul. Alladzi. Oke. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Anu geuna malin subhanallahi. Teu kudu mikir kan? Maha suci subhanalladzi maha suci dat sahadat teh. Asra bi 'abdihi. Ku isim mausul. Kunaon? Teu ku isim dhahir, bet ku isim mausul. Kapan Allah di? Iya yang ngebogaan harti, cek ahli ma'ani, nu ngaji Johar Maknun, nu ngaji ilmu ma'ani. Maka ngaji Al-Quran, rekan Quran kudu paham ilmu ma'ani. Teu paham ilmu ma'ani kena boga tarjamah nu nyautikeun ku sorangan. Jadi mutajilah kalau. Itu make ilmu ngartianan. Kudu disebut kulapat Allah di. Untuk kulapat Allahi. Maknana naon? Supaya muhotob mudawamatul dzikri. Supaya anu ngadenge subhanallah di asro, anu ngadenge yen dat Allah ngeberangkatkeun abdina teh inget terus Allah. Mudawamatul dzikri. Tiap ama bareng jeung hate nu bali ka Allah. Tiap ama bareng jeung hasir tajali ka Allah. Eta mana Allah di. Tengah di ahli. Wa jumlatul asibuhal ladzi wusil bihi kaman indillati ibnu kufir. Bagian santri eta mikir jangan-jangan. Di mana lapan alladzi isim mausul wajib ngabogaan silah. Dina sabada isim mausul wajib ayana silah nu ngawengku kana domir nu buat balik ka isim mausul. Eta manana ban isim mausul teh. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala domirin laikin muslimin. Kudu nu layak kudu mufrad deui domirna. Kecuali dina makna anu lain. Aya sabab aya nu balik kana makna, aya nu balik kana lafaz. Usolli ala man shalla alaihi imamu. Sing 1000 urang bisa kitu lafadzna. Namun sabna alaihina balikna kana lafaz man. Ari man wa man wa ma wa al tusawima 1000 ge man, 2 man, 3 man. Bisa usolli ala man shalla alaihi mul imam karena loba nu di salatirana ku imam.
Bisa. Wa kullu yalzamu ba'da husila. Kecuali didinya. Jadi nu mataku isi mausul ngabogaan harti bahwa nu ngadenge subhanalladzi asra bi abdihi supaya eling terus, tajali terus ka Allah. Itu mudawamatu fikri makna tertentu. Seberapa ini? Ke-11. Pertanyaan ke-11. Kunaon kulapad abdihi, ente kulapad bi rasulihi. Subhanalladzi asra bi abdihi, ente subhanalladzi bi rasul, ente subhanalladzi asra bi rasulihi, itu gitu. So, 11 pertanyaan. Terus bukan jawab itu. Lumatak make lapad bi abdihi, didinya Allah ngabejakeun Muhammad teh ahli ibadah anu banget ikhlas, ta'akuk dina makom ibadah ubudiyah jeung abudah. Bahasa santri. Kapaham teh? Karena itu kepaham gitu. Yang bejakeun bahwa Muhammad teh abdi Allah nu banget ikhlas dina ibadah. Matak bi abdihi tabi rasulihi. Eta makna madmun tina eta lapad bi abdihi. Wah, lo pake nih pertanyaan. Nokot 12 sotepan. 12 mah ya bahasa samara 12. Cilaka 12, cilaka 11. Itu 12 lah. Salosin berapa? 12. Jadi 12 ya. Ari lomah yang kene kan moal kepikir kan jadi kawan gitu. Jadi 12 nyokotna 12. Ke-12. Dina subhanalladzi asra bi abdihi dina ayat Isra ayat iltifat. Minal ghaibah ila takalum, minat takalum ilal ghaibah. Naon mana itu? Eta. Iltifat minal ghaibah ila takalum tinggal di lapadna. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ghaibah kene. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna. Kebarokna. Alladzi baraka haulahu wa barokna. Munta iltifat. Haulahu linuriyahu. Munta liyuriyahu. So. Linuriyahu berarti takalum. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Min ayatihi lamun ditu abdihi maguruna. Iltifat minal ghaibah ila takalum. Isi pajaran artikan Quran teu make ilmu, paya buka tarjamah we mungkul artikan keserangan. Lu make ilmu ngartikeun Quran teh lo gagabah. Min ayatina, min ayatihi min ayatina. Min ayatina. Kadituna kumaha? Innahu innana sio. Mun ayatina mah innana kuduna Allah innahu ya wali deui kana ghaibah. Innahu huwas samiul kuna dina ayat Isra ayat iltifat minal ghaibah ila takalum minat takalum ilal ghaibah eta ngabogaan harti ajaran ibadah Muhammad teh dina makom ayat 2 hiji parku kadua jamu ka arti rek manteu lah itu nah gitu aya dina makom parku aya dina makom jam aya dina makom inget kana diri aya makom dina teu inget kana diri. Maka aya ghaibah jeung takalum. Min ayatina ayat aing cik Allah. Aing kan tadi mah abdihi abdina Allah. Wa Allahu ghaibah tadi. Kepikiran tuh. Kayak ajengan dipikiran na di kalumur. Oh iltifat minal ghaibah ila takalum minat takalum ila ghaibah. Nah maknana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ibadah ka Allah na ngabogaan dua makom, aya dua makom, hiji farku kadua jamu. Nu panghebatna farku jeung jamu geus dihijikeun aya di sorangan. Akom mukor robin. Muga-muga guru urang sing jadi mukorobin. Lamun urang teh jadi mukorobin, muga-muga sing jadi murid sadik mukorobin. Bang wakadimatan cenah dican usul maha ka Allah.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wa ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinar dan salam mugi tetap salamina rahmat sinar dan salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sarang kula wargina ka Nabi Muhammad sarang kula wargina sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallim minal afati wal balwa wa sallim minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinarang cocoba tina pancabaya sinarang cocoba Kuat. Tuh. أشهد أن محمدا رسول الله